entong jauh-jauh tapakur mah cek hadis Rasul tapakur urang sajam anu bener tapakurna anu kadituna ngadatangkeun keyakinan ngadatangkeun kamarifatan eta teh leuwih alus tibatan urang ibadah 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampak deui sareng sing kuring muslim Garut. Mangga sakan nonton, like heula, subscribe, sareng share. Wilujeng nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kumaha lamun Allah nyaeta contoh yang garisna ayeuna lamun Allah nyaeta masihan urang suportosna gerama ngatapakuran lamun ayeuna wawas seperti kuku manjangan bakal kumaha kajadianana eta teh tapakuran na diri urang gerasa bakal kumaha kajadianana contohna naha ari urang buuk anu aya dina mastaka panjang kumaha lamun ibu amun kelek seperti anu aya dina kepala kira-kira bakal kumaha gerapa pikir kartin wah bakal repot ngatos lu entong jauh-jauh tapakur mah cek hadis Rasul tapakur urang sajam anu bener tapakurna anu kadituna ngadatangkeun keyakinan ngadatangkeun kamarifatan eta teh leuwih alus tibatan urang ibadah 60 tahun. Urang tapakuran nih bumi urang gerah cing ibu ayeuna contohna akarna tubuh eta anu aya dina urang dina diri urang contohna urang contoh napakuran dan damelan Gusti Allah anu kalintang ayeuna mangga geura sok kuku tapi terus manyangan cing kira-kira ibu lamun ti mimiti ayeuna urang budak ka alam dunya pek teu di urang sapertosna geureun tanpa kumaha panjang. Kira-kira itu orang justru dina diri orang anu kalintang aing. Paenan cek hadis Rasul, man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu. Saha jalma